الشيطان الرجيم Udang ti kubur tetela jalma jadi rupa-rupa teu sarua jeung asalna sakumaha ge amalna sakumaha ge amalna hiji awak ngaguruntul gulang-guling awak kungkul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga embung akur jeung tatangga embung akur ari anu kaduana jeung babita ya bedana kana salat lalaora ninggalkeun bari dihaja ninggalkeun bari dihaja tilu nu beteungna kembung asina kusana hurung kana jakat eta embung akhirna bakal kaduhung akhirna bakal kaduhung ari anu kaopatna geuting ngocor ti bahamna anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna teu jujur dina dagangna hari anu kalimana kacida bauna nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna cilaka di akhiratna ari anu kagenepna jalma gorong beheungna saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna cilaka di akhiratna 7 jalma teletahan nyerina teu katulungan kana benar teu nyaksian teu sieun ka pangeran teu sieun ka pangeran 8 ujung kiran perjina bijilna nahan kana jinah dilakonan teu sieun ka pangeran teu sieun ka pangeran 8 beungeutna hideung ari beteung kembung pisan eusina kuseuneung hurung harta yatim digugulung harta yatim digugulung 10 corob jeung lepra nu nganyerikeun kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka jaga nu bakal cilaka
11 jalma sihungan nari beteng kembung pisan nu kitu sok mamabokan jeung arak jadi langganan jeung arak jadi langganan anu kadua belasna cahya lir bulan purnama nu soleh loba amalna bager tur sae akhlakna bager tur sae akhlakna dugi ka ieu nazoman bade ngelingkeun pikiran dina inget kadawuhan Nabi Muhammad junjungan Nabi Muhammad junjungan ku maca ieu pepe